Wilujeng sumping dina tantangan ieu barudak. Ayeuna maraneh kudu nyieun imah keur boneka. Geus siap? Hayu urang mimitian. Di mananya mimitina? Kuring nyaho. Tempo warna-warna eta. Kuring bakal ngahias suhunanana. Cahayana caang jeung tiis pisan. Kuring bakal masihan ciuman jauh. Wah! Hei, keur naon maneh? Kuring geus siap. Kuring oge bakal ngamimitian tina suhunan, tapi kuring bakal make rante logam. OE-nya sampurna pisan. Jeung salaku ganti ciuman, kuring bakal ngagantungkeun tangkorak. Maneh siun? Ha! Alus. Nu bener? Hei, tempo figura jandela kuring nu endah. Naon? Kuring bakal milih nu warna hidung. Enya, kumaha maneh we? Naon denya nu kudu ditambahkan? Bener, kuring bakal nyokot palet kalangkang kuring nu caang. Tembok imah pink kuring bakal endah pisan. Iyo endah pisan. Ci. Ajaib pisan. Wah. Ayeuna kuring bakal nambahan karpet bulu letik, kursi empuk warna ungu, jeung meja bentuk hate warna pink. Nambahan sababaraha desain. Wah. Jeung kuring bakal make kalong salaku hiasan. Tempo. Katempona luar biasa dina tembok ungu. Jeung tempo eta. Gelang kuring bakal sampurna di dieu. Selesai. Sofa jeung ramat lancah. Meja jeung tangkorak. Jeung meja gigireun ranjang. Nambahan sababaraha hiasan di luhur jeung karpet bulu. Hideung tangtuna. Tempo lampu eta. Oh, permen karet. Kuring bakal nempelkeun foto Wednesday dina tembok. Ngomong-ngomong, naha manehna bakal resep kana kamar yeu? Pasti. Alright. Iyo hebat pisan. Kuring bakal balik deui ka imah kuring. Tempo mesin jual otomatis yeu. Aya permen anu ngeunah di jerona. Jeung biruang anu lucu. Aya sababaraha. Kuring pikir kuring boga ide sejen. Heuk. Urang tempo. Tempo katumbiri anu lucu yeu. Cocok pisan dina tembok yeu. Enit, maneh hayang kadaharan? Iyo keur maneh. Wadahan kana mangkok. Thank you. Kuring pikir maneh bakal resep. Ngeunah kan? Oh my. Heuk, barudak. Lantai kahiji geus siap. Ieu bener-bener sampurna. Wah. Hayu urang pindah ka nu saterusna. Kuring oge bakal make parabot hideung keur dapur. Oh henya, tempo lomari-lomari eta, jeung tangkorak tangtuna. Jeung peti mati asli di gigi runana. Herei ketang. Aya rak didinya. Meja, kursi, jeung sababaraha sendok garpu tangtuna. Wah, boga vibe pisan. Jam antik dina tembok. Sababaraha deui jeung siap. Oh, kalong.
kalong. Kalong keur urang, kadieu. Wednesday maneh boga babaturan. Oh, gelis pisan maranena. Jeung kuring bakal nginum kok. Alus? Oh, ngimpi buruk pisan. Dapur ieu geus teu cocok deui. Kumaha lamun nu ieu? Enya, jauh leuwih alus. Kuring sabenerna bakal ngagambar dina lomari pink. Urang tempo. Aduh. Eta endah pisan. Nambahkeun sababaraha unsur deui. Wah. Kuring teh seniman anu jenius. Nah ieu teu keren. Asupkeun. Wah. Kuring geus resep kana ieu. Nunda meja jeung kursi. Wah. Ulah poho ngunaan ucingna. Maneh nu pangalusna. Oh, kuring bener-bener poho. Urang butuh speaker pink. Here we go! Jeung sigana manehna resep. Oh, musik ieu. Wuhu. Barudak, dapur maraneh geus sampurna. Oh, gandeng pisan. Jeung kumaha maraneh resep barudak? Heuh, urang pindah. Oh, henteu, lancah. Tungguan, eta lain asli. What? Tina, teu lucu. What's the matter with you? Oh my! Heuh, urang tempo. Ramat lancah. Gorden anu alus ayeuna. Jeung kuring bakal langsung nambahan karpet. Lumayan. Kumaha ari maneh? Jeung gorden kuring bakal manggrupa manik-manik warna-warni. Endah pisan tempo. Ieu jandela hiji-hiji deui jeung karpet anu caang oge. Sabelah lantai bakal katutup ku eta. Keren pisan. Keur naon maneh di dieu? Tungguan sakedik. Iyo keur maneh. Eta lucu pisan. Oh, alis kuring. Naon? Iyo kudu dibalikeun duwi gancang-gancang. Jauh leuwih alus. Kuring bakal nembongkeun ka maneh ayeuna. Ngomongkeun wallpaper, di kamar katilu bakal aya unicorn jeung katumbiri dina tembok. Katempona caang jeung endah pisan. Eta tempat kerja maraneh. Ranjang maraneh nu endah. Tempo bantal bentuk hate ieu. Meja rias tangtuna. Wah, loba pisan hal anu keren. Maneh bakal resep. Tos heula babaturan. Tina, imah kuring geus siap. Haha, kuring leuwih gancang. Naon nu kudu kuring lakukeun? Ranjang hidung jeung bulan. Iyo luar biasa. Nambahkeun sababaraha detil. Oh, lampu gantung eta. Biola tangtuna pas digigireun ranjang maneh. Kumaha pikir maneh Wednesday? Okay, here we go! Enya, maneh pasti bisa main ayeuna. Tempo Britney, eta cara anu bener. Okay. Oh my!
Urang tempo. Imahna geus siap keur Wednesday, jeung keur enit oge. Sagalana alus pisan. Barudak keur senang-senang jeung boneka maranehna. Britney, aya nu salah? Tina, maraneh teu keur senang-senang. Oh, barudak boga ide. Alus, maraneh bisa main babarengan. Sanajan imah jeung boneka maraneh beda pisan. Jeung permen bisa dibagi. Yummy. Wilujeng senang-senang, jeung urang bakal panggih Dwi dina tantangan saterusna, bakal gurgiru. Dadah!